mabok telat di galo guys ya teh. Geuleuh sia teh ulah utah hei. Eta geuleuh hei. Aji goblok nembak eta nepi ka parah kitu mabok. Alah. Aji gelo cek aing teh naha Gusti Allah nyiptakeun alam dunya dengneknya lain Gusti Allah dengnek manehna nu keur tebleng kurang ajar. Saha ngaran maneh anjing? Eta bahasa nepi ka kasar kitu abong nu mabok. Pokona dewe Allah bos bos. Aing mah pepeje ka maneh bos lamun aing keur mabok demi Allah anjing kabeh preman ge nyingrai anjing. Saya eta mabok parah kitu nginum naon maneh teh parah kitu mabok? Nginum naon mabok parah kitu? Demi Allah bos nginum topi miring bos. Dioplos topi miring eta dioplos mah teu asik bro. Dioplos jeung naon maneh teh topi miring? Dioplos jeung naon nginum topi miring? Demi Allah topi miring dioplos jeung topi hansip lieur anjing. Kakaraka denge aing aya minuman dioplos jeung topi hansip sia teh. Di mana-mana ge dioplos mah jeung karatineng, kacang nu kitu minuman mah. Aya. Pokona mah demi Allah prinsip aing di alam dunia lu asik gue santai bro. Lu usik gue bantai bro. Gagah si gelo teh dewe alo syawat gitu lo EMG halo aing resep lagu dok itu gede dok itu gini ai sayangku hari ini aku rudet naon sia teh rudet mah teu kudu dipake nyanyi aduh. Halo, anak itu Nubia mah lagu Nubia mah kan gitu dah. Opo Raiman Sulaiman. Ngaran jelema sia teh kitu mah. Alah, lieur hampuran dewe Allah aing kobam mah. Aduh, geuna anjing dewe Allah Rakyat leutik model urang mah anjing geuna dewe Allah. Tanya heula kunaon aing mabok pangna aing mabok teh aing teh keur galon anjing. Lain galon, galau. Dewe Allah jaba aing rek nelepon di dieu goreng sinyal da eueuh toren anjing. Lain toren teh tower meureun. Jaba aing can makam anjing teh, can makan. Aduh dewe Allah pokoknya mah sia meme aing perang jeung maneh aing rek nelepon heula bebeb aing boga ka bogo maneh demi Allah aing dewe Allah anjing aing kieu-kieu ge jelema aya anjing beunghar lain anjing jelema aya teh kapan jelema beunghar lain aing mah isuk-isuk aya berang aya sore aya puting aya aing mah lain jelema beunghar nu kitu mah jelema teu gablek pagawean sia teh nganggur anjing. Alah aing rek mawa HP aing heula rek nelepon si bebeb alah ye pamasian HP ti Bapak Guru Supri aing demi Allah teh sombong HP ti Bapak Guru Supri demi Allah HP aing merek Bangbung tak tingali Samsung lain Bangbung Samsung pokona cek aing Bangbung anjing kumaha aing sia teh bibir aing bro aing jelema beunghar anjing orkai orang kaya naon kaya monyet anjing abong nu mabok ngaku sorangan matak HP nage aing mah jutaan dewe Allah duit nage anjing dibere ku pakuwu aing demi Allah meuli HP aing dewe Allah tinggali HP aing maneh mah anjing gomis teu pantes make HP mahal gelo
naon gomis teh golongan miskin. Mane mah pantes nage lain HP Samsung model kieu pantes nage mane mah kaleng susu make kenur anjing. Aduh si koplok eta ngahina ka aing. Nelpon heula si bebeb euy ah. Urang buka heula handphone aing. Manya sia teh aya preman HP-na gambar Hello Kitty sia teh. Manya aya preman HP-na warna pink. Aing demi Allah anjing sanajan aing garang kieu aing anjing hate mah demi Allah Hello Kitty anjing. Preman cinta damai bro. Aing nelpon heula euy. Si bebeb aing ah. Alah. Ampura engselna can diolian euy. Manya sia teh jiga rante we sia teh make jeung diolian sagala. Cicing ulah gandeng aing rek nelepon ka bogoh aing. Naon sia kana tarang demi Allah angka salapana coplok pindah kana tarang maneh anjing. Abok nu mabok aing. Halo bebek. Mohon maaf, telepon yang ada 7 sedang nyeusehan. Anjing goblok anjing. Di mana-mana ge kapan operator mah maaf. Telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Ayo. Iya mah anjing maaf. Telepon yang Anda tuju sedang nyesehan. Goblok aya operator can boga mesin cuci urangnya. Aduda urang operator. Salah nomor kuduna XL bieu teh. Padahal ieu handphone teh lamun lajo YouTube mah tembres YouTube. Lain YouTube sia teh. Dah. XL euy. Abong nu hello manya kudu tarang sia teh. Halo bebeb. Ari mah teh kumaha? Ye, erek teh, gampang gitu. Buru atuh Cipander beli moal teh. Erek engke pake to duit teh sameunang. Kolora. Kumaha ieu teh nelpon teh ngobrol batur jeung batur anjing teh. Ngobrol nu pasean. Anjing error HP aing euy. Kadon ngadengekeun nu pasea HP teh. Pokoknya lebih Allah ampura bro. Pokoknya lamun dudungan aing nanyakeun aing gelut bae aing eleh gitunya. Jadi kumaha pokoknya lamun nanyakeun aing gelut kan aing eleh gitunya. Lah sok geus aing hoream lieur mending mabok jeung gelut aja ah. Lieur aing. Sugan teh aya. Mana deui urang-urang Korawa. Ningali bulu dada pantes manehna jawara dina bajuna buan hayang disebut jawara awakna jangkung sempada tambah bodas kulitna buluan dina dadana hayang disebut jawara dina dadana buluan dalangna amis jauhan dina dadana buluan percisika bulu jago ulah warang ngajago perbake salamun can kieu awakta. 3 tahun di Banten aing. Muridna Kang Entis jeung muridna Kang Beben PWG Ciayu Baja Kuning tah. Sakaliewang.
awas. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim bayi-bayi dengan hari bibi tur kada bang maju panjur para situ dari bunga dari kuat tidak mangka ing bakat apa sia aing apa sia apa sedai. Nah diguratkeun kana taneuh tiap manusia nu teu neurak dikadek patina diguratkeun kana taneuh. Bejakeun aing geus kebal tuh moal neurak. Tong tolang nangka tong tolang kawinan bapak si bapak rek kawin deui moe salasa kemis jeung jumaah beja-beja bebeja mah dicarekan aduh bapak si bapak aduh-aduhan ulah midua tilu opat teu halangan anak geus rea teu asup kabeh panda teu boga boga ge dipaok batur aduh si Bapak mah suka ngecengung orang. Naon juku mujeng Saha nu ngamuk? Gatot Kaca Si Gatot Kaca anakna si Bima. nya Kudu jeung urang si eta mah. Ulah disebutkeun ngaran urang. Kurdi. Kumaha? Eta caket dipalih dinya ti Salareuma. Caket bumina Bapa Dian Salareuma. Padamelan abdi ical galeh lemari sareng risbang dina mebel upami nuju usum mebel upami teu usum mebel sakapeung abdi sok ngicalan jablay. Sate acan abdi gelut jeung si Gatot Kaca bilih diparengkeun abdi maot eleh gelut ku si Gatot Kaca kengeng abdi hiburan pada hiburan naon hoyong bajidoran kaul ka Bapa Kuwu sono ka Bapa Marjono nyaeta Kuwu Suganangan geus aya keureunteu sayang bajidoran lagu Kemang Bolet rek disawer ku Bapa Kuwu cenah so ti siang teu atuh ti wengi ayeuna Bapa Kuwu hoyong lagu Kemang Bolet diigelan ku abdi si ganteng kalem kurdi so Kemang Bolet kembang boleh tobros Paku Sugandangan woi saku ngablekuk tambang panjang ditekal-tekal tilu wonge moye doyan-doyan kemoyong alah somawan kulane melu Alah Bapak Uli sing kapayun deui woi
dedengean embung tah tepuk tangan sareng sahaya Bos Yandi aduh nuhun bos Sabarata 100.000 jazakallahu khairan qasiran aya jang dicideunal Kang alah nah ai bapakku sareng Bos Yandi tos kapayun aya bapak hajat jeung ibu hajat hare-hare wae nya acan meureun keur ngawahannya Kang mung make gamelan gandeng tepuguh hayang bajidoran lagu Kemang Tanjung atau Kemang Boleh tapi hayang kusinen hungkul gamelanana tong ditabeh tepuguh dedengean gelos ya gandeng pokona nayaga caricing urang hayang jaipongan duet jeung sinden hungkul aya sabaraha hiji sinden teh aya sabaraha anu kahiji Neng Wendy anu kadua Mama Onis anu katilu Mama Peut hayang nu acan kasorang ku sasaha hayang nu ngorang-ngorang Neng Wendy mane caricing gamelanana tong ditakol gandeng gelo Neng Wendy Kah aduh anjing kadengek ku maneh kapan urang teh ngagerawan Neng Wendy Neng Wendy kumaha jawab Neng Wendy bekah duka naon nu bekah Neng Wendy Kah anjing geus 2 kali bekah hayang jaipongan tapi hoyong duet jeung Bebe Wendy hungkul alim nah kudu keur sia geulis nanging net so bajidoran hayang duet jeung sinden hungkul ulah ditakol gamelana gandeng teuing jeung sinden we duaan hayang duaan jeung sinden so tong aya nu ngaganggu maneh mah caricing so balik noe ka itu so aduh Kembang Tanjung Kembang Tanjung nu dipamuan kota Bandung indah hap jempling teuing asa di kuburan tengenaheun mungku sinden hayang jaipongan tapi hayang kusaron hungkul ulah make gamelan so asa film si Unyil ge tengenaheun asa vampir hayang ganti deui embung saron jaipongan hayang kurebab hungkul gamelanana caricing hayang kurebab hungkul anjing hese di gelanana euy asa diiringi ku Hatong Japati
timung kurebab tengeunah-eunah hayang jaipongan ku bedug hungkul saha nu ngabedug oh si Oga tukang sosis anu kawinang ngurilingan seuneu sok Oga si alus milik maneh goreng patut pamajikan maneh geulis ya koplok jaba beunghar sia teh pamajikan teh jabat ceuk beja ayeuna mitohana teh geus setruk atuh si koplok mah mitoha setruk teh tereh meunang warisan soga hayang jaipongan hayang ku bedug hungkul Hese atuh. ngang kudu bisa nu sajen ge bisa koplok sia Udah hese ieu. kudu bisa sok isinkeun ku bapak kubu bapak hajat sareng ibu hajat isinkeun ku bapak Dian ti salareuma Sok pamesare sok. sok jaipongan ku bedug hungkul Sok. sok hai sia kana adan ge lo subuhna ge lila kene sia teh jaipongan make bedug hai si goblok Hese atuh. kalah keadaan sia Meterengeusan. jaipongan make bedug hungkul sok kudu bisa sok hop Naon deui atuh? si koplok ka urang ngareken doger monyet geus sia turun sia koplok ah Duduk. deungeunahkeun ge lo sia Hayangna kita tuh. ganti deui ah Kunaon? hayang jaipongan hayang ku gambang hungkul sok ku gambang hungkul aduh rada ngeunaheun ieu manji ngeunaheun sakali deui ge lo aduh ngeunaheun anjing alah ngeunaheun bere kurang nurut dan kurang kene bejakeun Naon deui? hayang jaipongan hayang ku goong hungkul Bohong. saha nu ngagoong Oh biasa. Iki Will. eta tukang ngong geus ganti deui wae rombongan ieu oh iya si koplok anu lolep ka rombongan teh ieu Wiu tukang goong anu bogoh ka sinden eleh ku dalang sia teh gablek jendo tah Kang Anton eta tukang goong anu bogoh ka dalang eleh saingan langsung keluar ti rombongan aing mere motor manehna mere janji atuh da nya eleh aing nyalonkeun Dewander mana nyalonkeun DKM anger teu bogoheun keneh ki geus nu geus malupakan dendam antara kita sekarang kita mulai lembaran baru maneh kudu bisa nuturkeun gerakan urang sok urang hayang jaipongan ku goong hungkul tempo aba-abana lamun urang ngagibeg ka katuhu takol kempulna sing tarik ka kenca kempul ka hareup kempul ka tukang gong gede ngarti sok lamun maneh bisa nuturkeun gerakan urang maneh dibayar gaji dilipet gandakeun tapi lamun maneh teu bisa nuturkeun gerakan urang maneh malih hutang ka dalang sia sok siap kagigir kempul kahareup kempul tukang gong gede siap konsentrasi sia tukang goong sok
anjing teka tipu Bener. salah gelos ya kan dia gong gede belagu sia salah sia anjing aing ngeurewas juga teu bisa aduh hampir aing ngagaji deui dah geus anjing ngasi katebak aing geus eleh da kumaha ge gancang keneh gerakan leungeun dalang sia teh embung ku tukang suling mah bisi hese eureun Hayang kunaon atuh kurinci geus capek hayang jaipongan hayang ku sengak hungkul kabeh nayaga kudu sengak sok jaipongan ku sengak hungkul ulah make gamelan 1 2 si goblok eta anu nyebut ka urang aya nu burung ku aing moal dikaluarkeun ti rombongan si Kelo deportasi capek jaipongan hayang nempo tukang bonang kaul ka Bapak Hajat ceuk beja tukang bonang Bapak Dalang Dandan mah urut tukang kendangna de fenomenom almarhum Darso ngaranna Kang Ajay sagala bisa sok hayang ningali Kang Ajay pencak silat ceuk beja Kang Ajay tukang bonang jago pencak silat nati paguron nyaeta Taji Malela malah kamari putrana berprestasi juara 1 kengeng emas di Kabupaten Bandung dina PON alah loba duit bejaan menang 100 juta da eta bisi marane teu nyaho Jai hayang nyaho maneh pencak silat kaul ka Bapak Hajat jeung orang Sugandangan sok nangtung kudu bisa kelo sok erakeun ka Kang Entis sok teu kudu kikituan sia teh teu kasep goblok ya oces pisan sia teh sok pencak silat buktikeun ka urang dieu kaul nah tepuk tangan untuk tukang bonang euy si koplok kakalak nempo aing aya jurus ngabelekuk sia teh lain pencak silat sama jurus nyeun budak gelo sia hayak pencak silat ngabelekuk ya aya anu sepaga ayeuna supaya malam terasa indah oh indah ga hayang dicontohan hayang ningali sinden Neng Wendy Jaipongan ngadeg heula sinden Neng Wendy Jaipongan kaul ka urang Sugandangan sok gancang bebeb sok ngadeg kaul ka urang Sugandangan contohkeun Jaipongan anu ngeunah ditingalikeun tepuk tangan untuk sinden euy alah aduh sinden aing geulis euy ngan hanjakal hese diolona dilamar ditolak wae sok neng contohan Jaipongan anu ngeunah ditingalikeun ku nembe tepat coba nembe pagi
bade ngadamel album anjeunna teh dikontrak ku Hadas TV euy. Ayeuna geus alah tak geuningan. Nya cek urang oge maneh nu capek dalang nu menang duit manger. Kangge saha tah? Sareng saha ieu? Bapak Hajat nuhun jazakallahu khairan qasiron 100.000 ti Bapak Hajat. Di alam dunya papasangan aya beurang aya putih, aya jangkung aya penek, aya hideung aya bodas. Aya Bapak Hajat tangtu aya Ibu Hajat. Ibu Hajat. Can kahareup euy. Hayang dicontohan jaipongan anu teu ngeunah di lalajoanan. Cing menta kompak kana yaga dihitung nepi ka 3 tunjukkeun saha dina yaga anu goreng jaiponganna 1 2 3. Sok angtung tukang jenglong jaipongan kaul ka urang sugandangan sok anjeun sok kaul. Penonton ieu buktina yen jaipongan aya nu teu ngeunah di lalajoanan. Da ieu contona jaipongan anu rujit di lalajoanan. Sok buktikeun. Ka ditu Bogor Tepuk tangan untuk Doraemon deui. ka Bogor araya kabeh ka ditu kumaha ka dieu kumaha ka sadaya Bogorna kanu itu kubeana kanu ieu ku bagorna eta aku sabarna masih maneh masih bisa Ulah dikeprokan anggur sing mawa batu geura baledogan. Teu ngeunaheun sia. Geus asa nanggap nu gelang ngalayang di udag. Jenis nama teka panggih kalangkang nanu benang baraya betebel teuing patepung tedaek wawuh panggang tarapatanya anu weuweuh di teangan nyameureun moal kapanggih tapaleun Gusti ngancik dina dirina selek sagede ragi budak pendek kagalei sapi gerwa pendek digalei sapi beuki we kontetnya heulang ngalayang di udag jenis nama can kapanggih patepung tedaek wawuh patepang tarapatanya anu eueuh di teangan nyameureun moal kapanggih teu apaleun Gusti ngancik dina dirina eta teh anu keur neangan Gusti Allah nu keur neangan nu maha kawasa ibadah teu apaleun neangan teh jiga kalangkang di deukeutan ngajauhan teu apaleun jen Gusti aya dina dirina ulat beung jeung beung aya antarana tah urang jeung nu maha kawasa mah geus eueuh antarana Dalam si akang. weh murid Agi mah aing kitu ge lila aing di Darut Tauhid baheula Oh, pesantren. Pesantren. dagang buku di hareup mahdi gitu kaul Kau naon atuh? Bos Yani bade nyawer Bapak Hajat Ibu Hajat can nyawer ka dewek bejakeun bebas nyawer mah kitu Bapak Hajat Ibu Hajat bade nyawer 100.000 katampi
daya cenah 100.000 5.000 50.000 katampi Tampi daya 50.000 bade nyawer cenah Bapak hajat 5.000 katampi Katampi ari teu gaduh ka isin mah nya Bapak hajat 5.000 nya sarah khusus kangge ka warga masyarakat nyata suganangan teu hilap ka Bapak Kubu Bapak Uli sareng-rengan sajungjang Karawat Bapak Dian di Salareumah hayang lagu Bret Kasep aing begitu gini jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep kudu sarua jika dewek turutan jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep sarua sia ya sia ayeuna deui sukan Bret Kasep Bret Kasep bareng atuh tu bareng eueuh kabalegan pisan pahat jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep heup tong di ujungan sia Bret Kasep hop tong di ujungan maksud dewek teh heup nama entong diturutan Kasep bager jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep titik oh gitu sok eureun Bret Kasep titik eureun hese geuning unayaga teh nya euy jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep eureun tong anu ngomong siap Bret Kasep eureun tong aya nu ngomong kumaha maraneh we sok rek kumaha tah yang sok siap siap kaul ka Bapak hajat Ibu hajat ke payun ngepangkeun ah Bret Kasep 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 wilujeng di sepitan sing menakara kayuan lapak euy Bret Kasep si cepot sadaya wakil nayaga nyanggakeun hiburanana kangge Bapak hajat khususna kangge Bapak hajat hidup anak masing cager bener pinter tuh pido arestu bisa daya tamu kangge Pak hajat ngamplopan 100.000 ngan paneda akan saparakan ca nu hajat loba amplopna bagi dua jeung hayaga Bret Kasep Bret Kasep Bret Kasep Bret Kasep Bret Kasep wilujeng di sepitan sing mendakara kayuan Kasep Bret Kasep si cepot sadaya wakil nayaga nyanggakeun dupi hiburan timur pawenang khususna kangge cepraka pidu anak masing cager bener soleh tuh pido arestu bisa daya tamu kangge hajat ngamplopan 100.000 kan paneda di akang
sabaraha kanca nu hajat loba amplopna wajeng nayaga boro-boro bagi dua jeung nayaga dewek ge can kabere atunaha eueuh ka era alah dawala walieu monyong eta si pegek ngageroan kuring make suku eueuh kasopanan make kaki wes eta ganti baju heula dewek salin heula kan sakilat disalin teh eta mah tuh gancang aing tereh kumaha we nganjuk ka warung cepet lamun mayar aing lila kita ganti kaos nanti babaris eta jeung dewek mah teh hese bager tukang kendang ngahuapkeun tung deungkeung jak eulah bagianya euy wah bagja ayeuna dewek inget baheula di sunatan lain baheula dewek uceuk beja cenah nya lamun hayang gancang cageun nu di sunatan cenah kudu ditololkeun pacokeun kana hayang aing di sunatan tololkeun bobogan aing kaluar pacok wayam alhamdulillah lain cager alah kabehanana aing heeh jeung dewek mah pernah pengalaman baheula ieu mah keur di kampung mah kapan jarang mantri sunat dewek teh diajar we jadi mantri sunat baheula mah geuning make bengkong ya ayeuna mah geus make laser make sistem knop teh geuning nya anu bisa diukir eta mah cek beja ayeuna bisa diukir segala cenah sunatan teh baheula dewek sajarah jadi mantri sunat kungsi baheula cerita nate meureun beja pa beja-beja di lembur dewek teh aya mantri sunat anu tereh jeung jagoan nyaeta dewek menang panggilan aing ti ibu kota ka Jakarta kudu nyaeta sunatan massal kurang leuwih budak nu rek disunatan teh 300 budak dewek wah batur mah mantri ayeuna mah lila 300 budak teh dewek mah 300 nu disunatan ukur 5 menit beres kabeh sunatan teu mungkin teu percaya ilahi nah sejarah dewek carana kumaha ieu carana aing bawa budak nu rek disunatan 300 siki teh ka lapangan kalapak tutul ti tanah langkara kabeh bukakeun calanana kabeh 300 budak teh ti tanah rolol bobogaanana ngajejer kabeh coo hiji-hiji ku dewek bobogaana coo kapan namun di coo teh sok nararangtung jara cengeng kitu bobogaana teh nya ieu mah disunatan dah geus ngararacung bobogaana kabeh di lapang bola 300 budak dewek mah gancang-gancang nyokot mesin babad rumput sing 5 menit beres 300 budak disunatan bae ngan budak beres disunatan aing ditembak polisi dan jilakakeun atuh buntung kabeh budak nu siki baheula ta dewek lain digaji aing kalah kamunang hukumanna kuduna 300 juta kudu malikeun aing bobogaanana 300 siki lieur aing elah tadi kasih dawala kitu di belah mana cenah si pekek dia paeda mata antuniam wadini hingga lohilisam amin 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 paeda mata antuniam wadini hingga lohilisam amin 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 engkau
puasa ge acan ari waktuna takbiran ngadon gapleh sia teh Oh, si eta mah kitu da. Sakitu sok reuwas teh. urang resep teh lamun 2-3 poe lebaran di gerowan kudunungan eta urang resep Eta ngarep-ngarep teh urang ge ngarep-ngarep eta mah. Pasti. urang arek kaul sok Nah, sok rek lagu naon nu kieu sok mapai ya. Jalan satapak nya sing bener ngajugjug ka indung budak rek naon Aisyah anu cerik carindak dak kunaon pedah teka beli wedak belikeun atuh belikeun kumitoha urang di benduan nah kunaon pedah budak menta jajan bere atuh sia teh ka warung nganjuk eueuh nu merean kunaon pedah urang loba tunggakan ulah nganjuk wae bayar atuh nya kapaksa kuring lunta ka mana geus era kumitoha rek ngandelkeun pangabisa main gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan hayang 5 siapa karakter pangamen hayang nyandung atuh da teu kasawang ditadina teu kapikir dianggan miara anak mitoha rudet alabatan ngurus pespa mun resiko teu nyukupan bibirna siga asepan somonyong meureun teh dibere resiko sia atuh monyong aya keneh kabogoh urang cerik balirihan lagu naon barang anti kabongkaran naon sia teh mun geus kitu dijual jiga loakan tumatak awe mah kudu bisa ngajaga kahormatan kaceretan cai kang maman cai kaheman kabaseuhan rencang kahampangan mengkeut pageuh meritina palangkakan amun katojos bareuna salapan bulan Aisyah naonan lagu kitu patuh sia teh lagu teh bahaya pornografi sia mah ngandung misi atuh ngandung misi gare ai mimitina alus teh geus jang geus